Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna. Begitu dakwah terus nyana ngajakan, nyana ibadah, nyana ngadua. Digoda ku setan, terus bae nyana mah salat. Lah, cek setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge. Sakitu husuna ge nyana mah hayang dunia, tah mah kos kitu. Ya Ayub mah jujung kelan salat, dakwah ka unggal lembur, tah mah kumpul-kumpul dunia. Dibuktikan ku Gusti Allah. Dunianya na dibelem kabeh ku Gusti Allah. Teu boga sasiki-siki aja. Tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah. Kangjeng Nabi Ayub salat. Goda deui ku setan, tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub. Geus eueuh sasiki-siki acan dakwah. Lah, cek setan tah mah dakwahna ge tah mah hayang supaya anakna jeung keluargana rapi, bareres, tah mah sararehat. Tah mah tetep bae nya mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah. Bueak kabeh dihareupeun nya. Kumaha tah? Harta geus eueuh, anak geus eueuh. Pamajikan masih keneh aya 4. Dakwah terus Kanjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung. Eueuh anu nuturkeun masyarakat. Lah, cak setan teh mah nya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat. Abeh kabantu-bantu. Dibere penyakit ku Gusti Allah ateu borok kabeh sakujur awak bem harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kanjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cek Kanjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kene dunia tama kos kitu mah ulah Kanjeng Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya bolak-balik. Geus Siti Rohmah teh geus kacapean. Ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kanjeng Nabi Ayub. Kak. Bu, harta geus dibeakeun ku Gusti Allah, anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang. Awak geus eueuh, tulang geus kadeuleut. Atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak. Kumaha teh Kanjeng Nabi Ayub? Indit sia rahmat. Indit ulah di Ayub masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain deuk dakwah kos kitu mah. Indit ulah ka dieu deui. Pokona tinggalkeun aing. Masyaallah. Saha nu kuat coba kos kitu? Saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh. Aing mah hiji bae Allah. Jangan teu jaritakeun, coba siapkeun proposal. Gusti Allah lagu hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajeun kumaha ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana eueuh nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu? Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu? Susah Kangjeng Nabi. Hiji mangsa Kangjeng Nabi keluar ternyata si Abu Bakar aya di luar gerbang panasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe mah kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sapoe sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teh dahar torojol cek Kangjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sapoe sapenting ente Abu Bakar geus 22 penting kula geus 3 poe. Masyaallah dongeng teh dongeng kos kitu. Hayu urang siap bae dakwah perang panghareupna, pedang pangsekeutna. Wah gimbir atuh hujanana musuh. Kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain. Ente ngajukeun nya. Geus turun jan. Kitu kan buat kan? Geus turun jan. Wah turun geus sauti anu motong sial jasa tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan oh lah geus we hiji-hiji engke mus malah batur los
dongeng teh kos kari itu nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba, di Cisoka loba, di Sepatan luang dua brang geus pokona wah di Cikupa loba, nu eueuh teh di Pasar Kemis. Henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggaleun. Dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air. Beres teh mah dakwah kos kitu mah. Moal, engke silih omongkeun. Kiai nu karitu suuzonna gede jasa. Kiai partai, kiai anu selalu memohon ke pemerintah suuzon gede jasa. Coba ge deuleukeun. Cak lain cakula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya. Eta teh bakal suuzon gede jasa. Ka kiai-kiai anu kos itu teh ekstrim. Nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis. Nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngamongkeun kiai anu apik bakal lain cakula kula mah nyampaikeun doang teu percaya deuleuh ya buku hese cenah macana mebes ya sok ngomong-ngomong atuh bacaan ieu na sapotong-sapotong nu ngeunah-ngeunahna doang tah ieu nabi teh kos karita ieu Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleuh ke situasina jeung kondisina nah ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes mantak eta teh nabi teh ngangon makhluk wali teh ngangon kiai teh ngangon tah ieu ngangon bebek besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu dikit besi aya anu ka belah dieu ka keja bebek teh digiring-giring pangitikna ge kudu dua bebekna lempeng nyanana ngaboros aduh tinggal bebek banyi lah goy aing di hus-hus aing siap mapal cak bebek gas aing dek mapal bae mapal berjamaah itu bareres Masya Allah kiai dek mapal atuh dek kumaha dek kumaha ngaping makhlukna pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngridit bukunya nana kredit dek kumaha coba ieu sing hade nya ulah sok kegemes teuing ye karena duit-duit teh ulah nyanana nyeun proposal ndek ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana mal bisa tah mah pangitik tinggal pangitik engkena diomek ku bebek mana pangitik mana pangitik mana ayo aing pangitik ya mal beres lantaran nyanana bobolokot tuh tama sarua jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae diintip ku jelema sia ditahan tahajud bae diintip bae teh hudang bae heh sia ka aing sia nita tahajud gitu sia mah kerek bae jatuh mah nitah-nitah atuh bener mah bener ngan mal beres kajen kumaha coba kos kolot nggak ulah-ulah nonton TV ya sia nonton TV bae ka anakna pugunya nana keur nonton TV kieu nonton TV bawa enak sakana aja aing teh nyana ieu nu puyeng je abah tak kula ieu sia kunaon dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres jakeur ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik pasono-sono parapih-rapih silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibeungkeut ku agama Islam ngaranna di jero Islam dibeungkeut ku tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakeun dek di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibeungkeut ku agama dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae moal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat
supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana. Laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah, endahan ka patung. Didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah, endahan maksiat. Akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka, di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi'. Eueuh nu bakal ngurusan nulungan, eueuh nu bakal nyapaatan, nu bakal ngaropea. Moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah, nu musyrik ka Gusti Allah, saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea. Moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah. Bere pepeling make Al-Quranul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka. Mantap kayak kiai ngadakwahan manusia teh aing nyanana pi neraka. Nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau dong. Teh jelas cak masyarakat cau. Teh jelas. Tah mantap ngalempengkeun ka Gusti Allah. Dilempengkeun ku parentah-parentah jeung larangan anak di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit. Moal tegas agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh. Tapi lamun lempeng nya pangeran hiji Allah, parentahanana salat puasa zakat haji, laranganana ulah kredit, ulah proposal, ulah kos kari itu bangsa haram nyana tegas. Daekeun jeung daekeun, nurut jeung teu nurut lain urusan kiai, urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena. Ngeunah cara para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap kudu zahiron wa batinan. Tah Muhammad pelingan, elingan pituturan ku Al-Quranul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah. Kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung. Kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat, ieu bakal terjerumus. Luruskeun pituturan supaya ulah kitu. Di badak ke geus teu nurut engke ka neraka, eueuh wali, eueuh syafi', eueuh nu bakal ngarope jeung eueuh bakal nulungan engke kaduhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus. Wa in ta'dil kulla adli, andai kata awak-awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yu'khad minha, moal ditarima tebusanana. Ditebusnya ku dunia katut eusina moal bisa katebus. Eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan. Cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan. Sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima, moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrik eueun ono. Moal ditarima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan. Titik neraka bae. Ulah datang kasih gejebur ka neraka, luruskeun Muhammad zakir bihi. Hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim. Nah, ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah pangeranan ka aing endahan ka batu ka patung. Titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat, mabok, digedekeun, zina, korupsi, maling jeung sajabana. Dengan kata somprala cek ahli tasawuf, nuhankeun harta, nuhankeun jabatan, nuhankeun makhluk. Eta teh bahasa ahli tasawuf. Di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah, berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf. Aya jelema resep jasa kana harta, datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta. Aya jelema resep jasa kana jabatan, wani meuli sababaraha miliar oge. Nu penting aing diuk dukung ku sia, berarti nyana mangeranana kana jabatan. Tah
lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung ku mage ngaranna nyana teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk aya ka resep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Nah ye aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwah nak cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema nu diajakan ku aranjeun hajunya ngalelewe kana ajakan anjeun yane kana agama ngalelewe ngaheureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta teh balieuran bae tinggalkeun heula untuk sementara. Kedua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu beunta mata hatena teu neuleuh kana agama nu lurus ta eta ge balieuran heulanan ke geus rada tiis sugan asup wa zakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah ngararapih jeung ngabeberes makhluk supaya nyahoeun ka pangeran nu asli nu ngadalem langit bumi katut eusina jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan mat cak Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkan geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jadi siapa diri naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae geus aing badak indit teu meunang kitu ka nabi mah teu meunang kos kitu kudu tenang arahan kumaha carana lamun urang ngampakan kayu bongkolna kayu Ambon uratna sing paringkel eta here hese jasa kudu ku ahlina lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kumaha dan kuku bae tapi lawan ku ahli nama dideuleuh ku nyana oh ka dieu uratna trek lalaunan ke ka dieu deui trek lalaunan ke ka dieu trek lalaunan ternyata sakaligus lah urang nu neuleukeun ge ngeunaheun nu neuleukeun ngeunaheun asa deuk bisa begitu urang ngampak wah tuh kelek sengkleh ku ahli dawa babari. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji. Moal nyahoan ka beji ku mah lain kampung beji mah. Beji kunyana trek. Wah, langsung dikampak. Tep engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Ngabagal teh ngabagal. Tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah. Awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol Ambon. Hese teh awewe teh beuki berat mah leuwih berat awewe mah. Wah buagal we hese jasa. Tah, ieu teh kudu dibeji. Bukan pakes teh bisa geus teu gampang. Eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5. Tapi tetep aja teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagel. Wese, lain hese deh. Wese jasa. Hese. Pan aya awewe mah hayangna kieu. Babari sabaraha awewe mah hayangna. Ka. Deuk ka kotanya. Mana tuh duitna? Sabaraha butuhna? Butuhna aya bener mangsa 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayangna kos kitu. Geus dia momoy. Balik nya nanti kota. Aya balanjana, aya. Ira di ka kota deui. Bisa di ka kota deui disadiakeun dia tah 5 juta. Bah, atuh jana ge geus kikiran bae. Eta awe eta kos kitu.
lamun dikurangan deh kurang sabaraha butuna 2 juta jaya ge 500 asana saminggu moal nyambel kapangi mah kapangi sakumaha jeung musuh lah eta beji eta kos gitu beji eta kos gitu beji masyaallah hese hartina kudu nyaho urang orang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah dipake cek urang teh cukup tah nasehat jadi ketika nyana minta deui urang teu boga iya atuh aya boga mah insyaallah ye ge keur usaha ieu macekel bae sakitu can aya ke 2 poe 3 poe di masalah boga eta ngaranna nyaho urat nah uratnya lagi atuh geus pahameun nyana ge lamun jauh duit cek urang teh 500 tah ieu neklos bawa henteu geus sebodoh lah atuh ujianna di beji ge eta jadi eta urat da masyaallah kudu leuleuy jeung awe sakumaha nampak endog beubereum goyang-goyangan peupeus acak-acakan iya eta masyaallah nah dakwah ge kos kitu. Bayangkan coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50 coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun ditinggal mah Kangjeng Nabi Yunus dakwah takarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut dan tarajana ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kulawan haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh, dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ke Kangjeng Nabi urang wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia lain haju nyeun proposal teu ieu mah geus ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim ti baheula deuleu Quran ngisahkeun berbagai nabi nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas maluhur agama maluhur setiga-tiga can moal bae eueuh ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia eueuh lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kae di hareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh kenu bakal di hareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng Nabi ya sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadua digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cek setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nyana mah hayang dunia tah mah kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tah mah kumpul-kumpul dunia dibuktikan ku Gusti Allah dunianya na dibelem kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga nanaon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cek setan tama dakwahna ge tama hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tama sararehat tama tetep bae nyana mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh di hareupeun nyana kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya 4
dakwah terus Kanjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung anu nuturkeun masyarakat lah cak setan tamanya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere penyakit ku Gusti Allah ateu borok kabeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kanjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cak Kanjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kena dunia sama kos kitu mah ulah Kanjeng Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya bolak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kanjeng Nabi Ayub Kak bu harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus euleuh tulang geus kadeuleut atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha teh Kanjeng Nabi Ayub indit sia rahmat ini tulah di aing masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain deuk dakwah kos kitu mah indit ulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji bae Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah lagu hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajen kumaha ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kanjeng Nabi hiji mangsa Kanjeng Nabi keluar ternyata Sida Abu Bakar aya di luar ger papanasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe we kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sapoe sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek Sida Abu Bakar teu dahar torojol cek Kanjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sapoe sapenting ente Abu Bakar geus 2 poe 2 penting kula geus 3 poe 3 penting masyaallah dongeng teh dongeng kos kitu ayo urang siap bae dakwah perang panghareupna pedang pangsekeutna wah gimbir atuh hujanana musuh kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain ente ngajukeun nya geus turun jan kitu kan buat kan geus turun jan oh turun geus saeutik anu motong sial jasa tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan lah geus we hiji-hiji ke musola batur los dongeng teh kos kari nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luang dua brag geus pokona wah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal pikeun silih omongkeun kiai nu karitu suuzonna gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa coba ge deuleukeun cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya eta teh bakal suuzon gede jasa ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngomongkeun kiai anu apik bakal lain cak kula
kula mah nyampaikeun doang. Teu percaya? Deuleuh ya. Buku hese cenah macana, mebes ya. Langsung ngomong-ngomong. Atuh bacaan iya, na sapotong-sapotong. Nu ngeunah-ngeunahna doang. Tah, ya tapi tak kos karita ieu. Muhammad cek Gusti Allah balieran, tinggalkeun deuleuh ke situasina jeung kondisina. Nah, ulah ditinggalkeun, justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes. Mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk, wali teh ngangon, kiai teh ngangon. Tah ieu ngangon-ngangon bebek, besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu. Besi aya anu endek ka belah dieu ka keja. Bebek teh digiring-giring pangitik lagi kudu dua. Bebekna lempeng nyana ngaboros. Aduh tinggal bebek bayi lah goy. Aing di hus-hus aing sia mapal. Cak bebek geus aing dek mapal bae, mapal berjamaah. Teu bareres. Masya Allah. Kiai dage mapal atuh dek kumaha. Ndeu kumaha ngaping makhlukna. Pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngridit. Bukunya nana kredit. Ndeu kumaha coba ieu. Sing hade nya ulah sok kegemes teuing ye karena duit-duit teh ulah nyanana nyeun proposal. Ndek ngaping kumaha ka makhluk jabobolokot nyanana. Mal bisa tong pangitik tinggal pangitik. Engkena diomek ku bebek mana pangitik? Mana pangitik? Mana? Ayo aing pangitik ya. Mal beres lantaran nyanana bobolokot. Tuh da mazarwa jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae. Diintip ku jelema sieun ditahan tahajud diintip bae. Teh hudang bae. Heh, sia. Ka aing sia nita tahajud. Gitu. Siapa kerek bae? Jatuh mah nitah-nitah. Aduh bener mah bener ngan mal beres. Mal beres kajen gua kumaha. Coba kos kolot enggak ulah-ulah nonton TV. Ya sia nonton TV bae ka anakna. Pugunya anak keur nonton TV kieu bae. Nonton TV bawa enak sakana aing teh nyana ieu nu puyeng je abah tak kula ieu sia kunaon dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres jaker ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik pas sono-sono parapih-rapih silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibeungkeut ku agama Islam ngaranna di jero Islam dibeungkeut ku tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakeun dek di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibeungkeut ku agama dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae moal beres. Agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain. Sieu mah tujuanna hayang kedudukan, sieu mah tujuanna hayang dunia. Agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese. Mantap hese eta. Nah, Muhammad wa zakkir bihi. Elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka da kaya kiai ngadakwahan manusia teh aing nyanana pi neraka
nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau tuh. Teu jelas, cak masyarakat cau. Teu jelas. Tah mantap ngelempengkeun ka Gusti Allah, dilempengkeun ku parentah-parentah jeung larangan-na di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas. Agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan. Tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mata kudu zahiron wa batinan. Tah Muhammad pelingan elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu di mana ke geus teu nurut engke ka neraka wali sapi nu bakal ngaropejeng bakal nulungan engke kadung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa in ta'dil kulla adli andai kata awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yu'khad minha mal diterima tebusanana ditebusnya laku dunia katut eusina moal bisa katebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrik eueun ono moal diterima tebusan anak dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bih hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim nah ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah mangeranan ka aing endahan ka batu ka patung titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi maling jeung sajabana dengan kata somprala cek ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta aya jelema resep jasa kana jabatan wani meuli sababaraha miliar oge nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nya mangeranana kana jabatan tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ge ngaranna nya teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk aya ka resep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf geus guari dibahasakeun menuhankan dunia menuhankan tahta menuhankan jabatan menuhankan makhluk tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad tenurut ke parentah aing ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na di neraka ke bakal kumaha lahum syarabum min hamim panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai caina kumaha eta teh tiis nya teh atawa panas teh sakumaha lahum syarabum min hamim
bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna sebab eta panasna teh kadeuleus sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak sakurang teh bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolakeun di neraka inum ku sia ajur sainting-sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka. Nu narakana ngagolakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panasna ngabuncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabul alim siksa anu pohara jasa kunaon eta bima kanu yakfurun tailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir, neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik, neraka teh jang jelema-jelema anu munafik, neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Neraka teh eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan di dinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanna ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung ngeun tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae setik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh sebab kiai teh kiai nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal mal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS-nya mahal itu. Oh iya, maaf ya. Guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia teh si mana? Teh si neraka. Nu bener. Teh saon tuh? Nengen seuneu. Manggi. Eueuh. Kumaha sia teh bareng kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta. Malaikat? Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Aya kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu.
cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran anak Bahlul lul cek malaikat eueuh tanda-tanda seuneu ente mah ente coba hayang leuleuh dibukakeun ku malaikat zamania teh prek tah silakan ieu neraka asup kana neraka yo pan cenah cak Muhammad cak anjeun Nabi neraka teh seuneu ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon kakidul eueuh seuneu kalkaler eueuh seuneu kawetan eueuh seuneu kakuleur bohong berarti eueuh seuneu pancen neraka teh seuneu kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api kemana ini apinya katanya neraka itu api kok enggak ada kemana itu nerakanya oh Bahlul neraka itu tidak ada api cuman tempat api iya apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung, yang suka main ayam di kawasan. Nah itu dia mati nggak tobat. Nah itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina, bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi, bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dieu dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah. Nu mantap pantes dina Al-Qur'an. Wattaqun nar lati waquduhan nas wal hijar. Sing sieun maneh ka neraka, nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa asupkeun ka neraka nu mentak sanajan ngarendeng da duaan nu ieu mah ngan mabok doang nu ieu mah nya mabokna zina nya maling ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae tuh kos kitu cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah mentak ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka sahabat operasi ulama-ulama operasional terus ka neraka teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu bawa urang seuneuna geus mun hayang panas engke di neraka bawa saloba-lobana kitu bae ulah hese-hese sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga piseuneun nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah aman-aman bae tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu tuan raja jauh sono horeng di neraka jahanam mah Raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol. Bener cenah. Kira-kira aing mau sedan tuh. Ya asalna mah pinuh lu raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae. Karase ku aing kira. Sing trek-trek awak aing. Ge. Engke bakalna kumaha teu kumaha tah mah terserah tuan raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di ditu na tu tama eureun jadi rajana eta mah terserah tuan raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka geus kitu duh cek Bahlul cek tuan raja teh yang dikeureun bae tuh nya jadi rajana ya terserah tuan raja tambah kahiji eta geus bere encan masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid mikiran bae nyana ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah sana araraman dina neraka nya guling gasah tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik teu bisa hee udang nya salat kayak ngedeng deui nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat teu mamawa seuneu cak kumaha nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nya keur tenang-tenang kieu bae nya teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul joket cek tuan raja teh saha eta kula saha sia Abu Nawas keluar aja eta lawan tidak termacul di dinya deuk melak jauh manya melak jauh di luhur cek nya teh geus pokona mah sugan jadi be cek nya manya melak jauh di luhur atuh jamal jadi ka jeung kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak jauh mah
ulah di luhur sungsunan aing mainnya melakcau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tagah aja hoa aduh karena kesehatan kedua kali Raja Harun Raja sial teuing ye bener oge tak Bu Nawas kok nyahoeun aing hayang jadi wali gas atau turun sih enggak saya geus kaharti mah lagi deuk turun tadi tuh mampir heula teu haram kalau mah kudu ka istana mung ke mah tempat Ki Golkar tempat di mana ini aku Nawas ka ieu tinggal raja bae dua penasehat hiji Bahlul dua Abu Nawas ceknya jangan aredan kabeh tau panggil Bahlul tidak ka dia Bahlul coba tudaekeun kunaon cenah tudaekeun anak wallahu alam cek anu diutus coba tidak ka dia Bahlul tas si Bahlul tidak ka dia jeung Abu Nawas aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ye hiji bakal mamawaseun ya aing cak si Bahlul tah mah kadua melakcau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cek coba aing ngobrol anu sabenerna coba cak ada dikatakan itu Kiai Bahlul ulah kiai aing mah lain kiai nu edan aing mah nu edan Bahlul tah kitu sia kita kali itu ku tuan raja rek naon sada rek nanya lamun dek nanya lain aing nu tita ka ditu raja anu ka dieu maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong wih nu edan jadi gatuh aing mau ngomong ku mah edan cieunan sampaikan tinu edan ka ditu datang ka Abu Nawas tuan Abu Nawas ulah make tuan Kiai Abu lain kiai aing mah satu nu gelo sarua jeung nu tadi itu edan ieu gelo ieu mah dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah aya naon cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah bejakeun ka tuan raja moal aya wali moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana eta mah pinuh ku paharaman lamun endek datang ka dieu eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung cih sarua jeung tadi teh mah cenah bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana sial amat eta apa ku aing cenah dibui bae kitu coba bui eta Abu Nawas bui beres tah budak dibui Abu Nawas jasukeun dilayat ku raja Abu Nawas ulang ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui jangan ngeunahanan dibuyan cakna nikmat dain dibuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa urang mah minta rada kebelan bae dibuyina cakna teh sial teh cak tuan raja sugan teh menyeri dibui horeng ngeunaheun aya mah kieu bae nu mentek dibui ge lain sabui-buina aing mentek nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali syarat jadi wali mah heueuna naon hiji ulah sok hees di luhur kasur nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus nomor kaopat ulah sok hayang bogana naon sakitu doang syaratna naon naon berat kos kitu syarat jadi wali mah nu bener bae nu bener simpulna kumaha oh kakarak ngaluarkeun dalil Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas ulah sok rerejengan jeung nafsu lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan lamun anjeun ieu digiring-giringna ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali sebab wali mah teu boga rasa diri mulya teu boga rasa diri agung teu boga rasa diri aya geus panghina-hinana panglemah-lemahna pangrudin-rudina di dunia tah mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali kula ne guguru atuh ka anjeun
atuh masalah dek guru mah ngan kudu keluar ti istana dek siap ulah dek keluar ti istana ulah siap-siap kudu bebeneran bener karak keluar istana dibikeun kerajaan dibikeun keluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji calana hiji serba hiji teu meunang make kendaraan lempang cumplang campling guruna Abu Nawas kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran nu agung jeung nu mulya mah pangeran urang mah kudu ngahamba nusa bener-benerna jadi hamba ulah boga rasana naon kakarak didinya saeutik geus teu boga rasana naon kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakarak ku jelema kuari mah di kota teh diome teu nyahoeun eta raja huluna di kitu-kitu desina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid baheula aing di raja-raja di dunia di akhirat mah bakalna disiksa kuari aing dihina-hina di dunia di akhirat aing bakal jadi raja tuh kakaraknya nak bebeja deui ka Abu Nawas geus nyahoeun Abu Nawas ge makom demi makom geus dilaksanakeun cak Abu Nawas wahai Raja Harun Ar-Rasyid kuari kudu jadi raja deui ieu naonan raja deui pimpin umat lamun umat tadi pimpin ieu bahaya anjeun mah boga wewenang anjeun mah boga wilayah anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat nah pimpin dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia kita jadi raja deui dipaksa kudu raja-raja jadi raja deui jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah ngalempeng-lempeng umat ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar diajak ke jalan tauhid diajak ke Gusti Allah baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat kuari mah supaya umat hayang untung ti aing cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum pahe para umat deuk diajak ka Gusti Allah geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mingkin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah tamun geus kos kitu los jadi raja mun masih kana jadi raja edo karena dunia boro-boro jadi raja nasional jadi lurah moal berak moal becus moal bener SPPT aya 2 geus kumaha tuh kadituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun deui kumaha boro-boro jadi lurah jadi arat dia moal beres moal beres masyaallah tah kos kitu dididik jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh ya atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru hayang maca Quran ge kudu boga guru hayang bisa maca ieu bae ge ini Budi ini eta kudu boga guru Masya Allah tapi aya murid ngaleuwihan ti guru kadang-kadang aya Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib Habib Ajam dididik ku nyana cumplang campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu beres kawalianana geus kanyahoan kuari muka pondok pesantren biasa geus di mana-mana jadi kiai dakwahna lurus geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad Hasan Basri ti Baghdad Basrah
gunung sekitar iyalah luhur tapi hati kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama alhamdulillah didele ku mata zahir didele ku mata batin ku Ki Hasan Basori berapih geus bener-bener lillah segala rupa magahan ngajina lillah berjamaah lillah kadatangan tamu terus belillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basori bagus datang ke pangkat kawalian anu optimal sempurna datanglah ke waktu dahar sore itu dahar roti aya segala aya macam-macam aya pas dek dahar aya tukang menta-menta assalamualaikum waalaikumsalam didele wah Habib murid hampura guru mana ke dicokotan tah naon-naon nu aya roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta aya lauk daging ayam segala rupa dibikeun aya sangu dibikeun sedangkan Ki Hasan Basori teh duaan deui mawa batur jadi 3an di dinya pas rotina 3 dibikeun kabeh cara ricing di hareupeun meja kosong cak babaturan teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikeun kabeh oh ya mama nih lesang kieu ieu mah tinggal ngelapan bae jadi Hasan Basori nama cicing bae cak babaturan nu saurang cak saurang deui kiai iya tadi urang geus gahayal dahar tiisuk geus dahar pas deg dahar kunaon dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya pancen cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotongnya sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cek itu dihormat urang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat Hasan Basori kieu aing ge can kaarti cek Hasan Basori teh wali gede aing ge can kaarti cek tapi ku aing dideuleuh nya teh wali geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus jagat jadi wali cek tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek mati kaarti keur gumreng bae ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya 3an dibere kabeh atuh seuseurean kuha hehe bose betul cak baturna anu disuguhan urang nu dahar nyana pan ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basori mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti tetep ingin can ka harti jol beta Ki Habibnya datang di hari emang teu dahar cak cenah ke dahar naon kayu di dahar ngan teu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum Waalaikumsalam cek Ki Habib teh. Waduh ya alhamdulillah kula kamari boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna. Cek Ki Hasan Basori tuh eta meureun. Ieu dibuka ku Ki Habib teh. Sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebab nyana pan 3an pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku 3an kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang teh tabu diumbrakeun di meja cek musa urang dek tadi mah bikeun kabeh eta rotinya
loba jasa pan moal ka dahar eta. Tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing. Berarti nyana geus nyaho. Ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus. Tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru. Guru nama jadi walina setahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara. Geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan beureun geus kaambeul. Geus kaambeul. Wah, ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu. Eta mantak kieu Hasan Basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna. Be, ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun. Ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeul ku anjeun teh rahasiana naon. Sakali ditanya dua kali teu daek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya. Kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia. Jadi kula mah sama sekali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan. Ai mama mah memang geus cinta teu cinta kana dunia. Ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga. Aya mama mah kos kitu saeutik. Kula mah geus teu saeutik ketika acan. Geus eueuh we pokona mah dinolkeun urusan dahar mah. Eueuh sabakatul hibal-hibar acan. Ti dijana. Jadi kuari kula ngaluhuran mama. Tah jadi dunia ngahalangan kana pangkat urang. Satungtung urang ngejar dunia, satungtung urang cinta dunia, kajenting ilmuna saadang-adang moal diangkat di hiji makom, di hiji hal diangkat jadi wali moal. Jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia. Satungtung resep kana dunia, na ieu moal diangkat jadi wali. Ieu keur kabelah dieuna. Makin cinta kana dunia, makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia, jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa tanya nu halal nu haram ya iya bagus jauh lagi jauh lah deh datang kaku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut geusina nu ngahirupan jana anu nyaetkeun jana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik ieulah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu sebab kufur di alam dunia nah siksa kejadian mantap urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin urang mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh urang lalaunan mantapkeun jauhan larangan-laranganana nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian usum natalan milu kuari natalan usum tahun baruan melo tahun baruan lamun ngan sakadar lu natalan jeung tahun baruan doang Kristen doang mal macet jalan nu ngamacetkeun jalan anak-anak Ki Haji termasuk Ki Haji tanya lagi milu tahun baruan milu kitu natalan Masya Allah padahal mun urang nyaritakeun natalan eta teh ngan sakadar itu penyelewengan tabang deuk ngagejeburkeun urang eueuh ti dituna natal di mana tah mah ayana ti zaman Paus tah mah eueuh perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah jeung teu aya tabati ditunana natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeup mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu jeung natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa pasti tahlilan pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus eueuh Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge urang kuari katipu nyana natalan milu rame nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet Puncak macet Cianjur macet Sukabumi macet ieu pan lamun Kristen doang moal macet berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang naudzubillah min zalik wa min zalik nah ieulah kudu dipikirkeun ku urang nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula yeuh anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe nu leungit anakna nu saminggu anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tah nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang
sekitar Balaraja, sekitar Tigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ya, nungis lalengit pamajikan anak, beneran lain lalagaan. Ndek mana iya teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya nambereun ku Korea ku bule. Ya Allah, ku lagi milu prihatin. Ditanya ku lah salakina, aya nu boga anak sabaraha, nu boga anak 2. Anu boga anak 3, anu geus boga anak, anu geus lila cenah rumah tangga nangan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Ke gira-ge, beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalangkakan anak urang. Coba ngagedean tan teh coba ieu. Masyaallah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota ku ari maka urang. Ieu kakara kos kikieu kok tahun berikutnya sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarrun beki goreng beki cilaka urang mah kuari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang masyaallah geus hararese lain lalagaan ieu mah zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki eueuh aki geus hese teu bisa nonton TV. Kabelah dia na nges make eta non gara colokan kuari TV di bawa nges make 3G nges make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui wah geus sagala rupa canggih kuari mah nges kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ka kamar mandi di jalan di mobil dan lain sebagainya mopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke deui kumaha kiai geus balalang kurut kabeh kos kitu kabeh ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah jasa sarua kiai jeung lain kiai batur ngeridit nyana leuwih hebat ngeriditna batur nyen proposalna hiji nyana mah 5 berarti cinta duniana luar biasa nu ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan di dia perumahan luar biasa. Nu geus bae ku urang, deuleu Sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama, api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Quran ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeun mah. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang teu bisa dipercaya di bidang agama deuk mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh pemerintah geus acak-acakan MUI geus acak-acakan kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram MUI make label halal kene geus sabaraha coba tapi kok teu dilaksanakeun di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso semacam perusahaan-perusahaan nu kos kara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram ieu teh geus lain lalagaan di urang endeu kumaha geus kahareupna ieu geus carita teori iwati urang muntayang ka Gusti Allah Gusti mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia amin ya rabbal alamin Gusti mah maha kawasa tapi lamun urang ningali sejarah Kangjeng Nabi istimewa zaman sahabat sangat istimewa zaman tabiin istimewa setelah tabiin geus mulai rapuh ya 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah tidinya teu kebel kurang ti sahabat ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari 1400 can bangkit deui kakarak endeu kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkaheun deui ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui runtuh Kristen jeung Yahudi tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam bunuh itu Osama bin Laden kuari bangkit deui
Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi nanti ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ka Amerika. Nah, kuari geus encan kuari keur bujurna rarame-na kuari teh urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel, teu paham Syria, teu paham Mesir, teu paham. Nu paham teh ngan saukur kikituan mah horeng di jerona mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti iwal ti kitu. Lamun di jerona lain kenakalan agama, maknya orok di berondong drat naon salahna, maknya ibu-ibu di berondong drat naon salahna, naon kasalahanana. Di Irak maknya atuh perang kos kitu ded masyarakat kabeh agama lantaran boga sejarah moal kaluar ti 10 negara sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10 begitu diamati teh. 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad, Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor kagenepna Yordan, nomor ketujuh Yaman, nomor ke-8 kitu Palestina, ke-9 Israel, terakhir ieu Mekah jeung Madinah, 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir hanya 10 negara. Urang carita Kangjeng Nabi Adam di ditu. Carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu, carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu, carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari mah. Cangkareng. Aya mah isin ngadengna nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah. Aya brak ngaranna teh ya Allah, teu pantes jasa. Tuh gini. Ingat ka MZ pisan da MZ. Urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mangeunaheun biasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat cek. MZ ya mengenang MZ. Coba nu eta. Ya Habibi ya Tugimin. Aya beta MZ. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal kaluar ti dinya teh sejarah. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, Sarwa, Baghdad. Kuburan-kuburanna masih aya kene. Aya kene. Nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar ti negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu kabeh turunan. Urang mah ka dieu zaman harita mah encan aya. Encan aya Cikupa, encan aya. Encan aya Pasir Gadung, encan aya. Lah anyar tah kos kitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga, tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu le pohara Indonesia teh pohara Islam nu pangloba-lobaan. Cuman kuari mun ngukur kualitas Masya Allah ngan tetep bae urang mah mun tayang jaaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot. Mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang ziarah. Menang sae eta mun lain menang Allah moal bisa. Wah bae zararah, penting mah zarah bae salat gitu. Timbal pa gede-gede, oh masalah. Ya Allah ya Rabbi, leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah. Ketika itu teu beres
indit ke geus tiis datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Kitulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu meunang ieu henteu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunah bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Pemerintah urang mudah-mudahan dibere teger, dibere lurus jeung adil. Para kiai ge mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana sehingga urang kabehan ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala di barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Min ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.